Taruh aing teh boga duit, murid. Ih, aing nga. Perlu tuh boga 2000 perak atau gocengnya tuh minimal. Aslina urang keur teu boga tuh maneh pan sok boga ti bapak maneh meureun dibere. Nah, eueuh. Tuh. Kumaha tuh? Kumaha deui atuh gue saya tinggal ieu. Aya jauh nu lanceuk aing asa. Ayo duk kumaha? Duk sia mah. Deukeun tuh. Aya urang bojong kok opik. Uang gua heuh. Apa geletaknya? Tuh, pan, murid. Saus asak ieu anjir. Nah, di kumaha aja jauh. Hah? Cicing heula, cuman we aya butuheun. Wah, rajin aing careng ku mengoyok bareng. Mau anggar ban teh kapanggih. Panaran sih pasti dibeli ku opik da manehna tukang cau manehna. Oh gitu. Tukang cau, ujang Mang Opik teh tukang cau. Cenah baca nama pada tukang bolet lain Mang Opik teh. Geus ganti tukang cau, ayeuna mah tukang cau. Tuh, pan. Ai zaman pokok ngis ka dia. Meni awis tepang Opik. Sabar Opik, kadi jeung saha? Ya, Opik. Tah, urang muga cau tapi si ek dibeli pada senang Opik sok kana cau lain. Alah, heueuh euy. Heueuh sih keur neangan urang ogena keur udar-idar. Aing sakebonan tuh di belalan tuh, sakebonan teu nyaho nu sanu, Kang Kasman. Mang Uju meureun. Sebelah lande lain belah girang. Heeh. Mang Uju eta mah. Tan urang sakalian tah. Aya saturuy di belah lande, aya dua turuy deui. Nah, nu di belanda Mang Ugid. Nah, Mang Ugid mah belah landeuna ieu belah tonggohna nya Mang Uju. Sok atuh sekalian ame teu ieu bisa mobileun. Sok tah kira-kira nu urang. Wani sabaraha ieu? Anu ieu sabaraha eta wanina tah? Oh, murah teh da aing. Ari nu laneh sarua kieu. Sarua. Leuwih-leuwih komo nya. Sarua lah kieu, hitung sarua kieu we. Tilu geus 100-an lah. Atuh. Nah, murah pisan 100 Maya mah, murah Opik. pisan. Ya, ilah hayu eta nyebutkeun murah sakitu aing mah geus. Aduh, ya Mang Nur. Dengein. Ieu teh nya 3, urang mah ka batur mah paling oge eta teh 60. Aing peda ka Mang Nur we atuh CS urang. Utamaan salah we mamang lah. Manggeus aing eueuh deui ya jang pan urang ngarek meuli anu mairo eta ditongol. Geus bae urang. Tah heueuh. Duit cicing, lutik-lutik nanti omongan we cicing. Nu natonya. Bisi dituarna bae tuarnya. Anu di landa anu nagawir lain anu dua. Anu nagawir deket Hanjuang apal ieu meureun? Ya. Sok we nya. Siap. Geus aya samobileun euy lah aing jongjon geus. Kasumberkeun. Keluar aing aing. Potong euy. Aduh. Opik. Apa naon cau aing ditutuar? Ji, apa nih mau menang meuli ti Ang Nur, Ang? Nah, meliti si Mas Nur pan bukan lagi aing ya mah. Cau aing ya mana ditutuar mah kumaha? Aduh, aing mah Ang euy. Ya, si Mang Nur teh ngajual ka urang ieu teh. Tilu turu itu jeung anu dina gawe anu dihandap. Aduh, aing na ieu beneran usaha ieu. Ya, ari ek babeulian teh tanyakeun heula. Aing nu bogana ieu mah. Ku aing hayang dilaporkeun ayeuna ka RT. Aduh, Ang euy, geus lah tong loba omong da urang teu apa da. Memang cek Mang Nurna tadi. Nu urang cenah ieu mah engkop bae jeung anu dina gawe. Cau aing ieu mah. Aduh, hampura atuh Ang geus ganeng lah ulah neangan ke omongan ieu geus. Duh, era abi ieu. Aduh, aing mah hitung-hitung pangnuarkeun we geus. Aing heueuh euy. Sing tatanya heula kudu tarapti ulah main gedok wae. Ku aing niat ge rek dijual aing teh keur nawarkeun ieu teh cau teh. Heuh aya 3 turu itu. Aduh, Ang, kumaha tuh ieu aya geus kieu ieu kumaha ieu? Ha, ari geus dituar kitu mah kok poe beuli ngan duitna ka aing keun. Aduh, atuh urang jadi ngaduitan 2 kali Ang. Aing mah teh hayang nyaho da geus dituar. Heueuh, Deng, nasib si Opik kieu-kieu teuing. Tu da sing tarapti ari rek barang beuli teh. Uyuhan ku aing teh dilaporkeun ge aing ke gue ku aing dilaporkeun ka RT ayeuna. Geus ulah Ang euy duh aing si Mas Nur aing kitu-kitu teuing euy jalma nista biadabna ka aing Ang. Ya Ang. Sorangan anu tarapti tu da kuduna. 100.000 150. Geus 100 tadi oge ka si Mas Nurna. Duh, urang mah jadi 200 Ang, manyangan tilu. Aing heueuh. Heuh katugas lah Pekop. Aing kieu mah nincak tegang garangan aing si Mas Nur. Kunyuk. Ku aing mun kapanggih deulekeun isuk aing balik ti Cirebon. Aing gemasna nista eta manusa. Ku biadabna aing. Nah, adi aing isi Nur keur main geura dari lapisan onci kieu aing minta udun minta saweran. Nyamun nah kalau ge makron teh. Enggak, buat tambahan jok ya.
Oh, buatan bojong yuk. Hebatnya. Tak aing mah teu ngomong cenah naon ku nyuk. Untuk buatan bojong sia. Nah, teuing aing teh nyaho. Siapa? Deket mantasi mah itu tuh. Aing apa teman aing kekarek apa kan? Pak yang mana mah euy? Nah ngomong naon sia budak? Hah? Ngomong naon cek aing teh? Yok. Mane mah hebat, Yok. Sumpah. Awas korat pikiran rakyat, apa segala info. Kon. Masuk dulu, ya. Si Isal ka mana? Aya di jeruk mandi. Aya teh terbalik gitu. Motor aing kempes. Nah kempes di mana Nur? Minta udah aing masih atas main. Mana tadi mah dia ke mana? Tas main, motor aing kempes dekat sekolah tuh. Tadi ada itu si Faisal. Heh, ayo tuh mah, ayo Nur. Pokoknya ayo terbaik tuh buruhan oge. Amun deket mah. Nah buruhan naon kunyuk. Aing buka mana sih budak? Bana kempes tas main cenah. Ya deh kan. Ayo tuh juga tuh joget aja. Gue masalah minum aing. Mulai lah. Tas main, aing mual main, motor aing kempes goblok. Emang Nur, aing nak konsideran mah. Oke kita dengan mama udah pucuk. Asal lagi. Nah, lagi mau ngomong gimana ya? Ngomong gue goblok. Yo, sahan wajat nak. Aing sia, kumaha ieu aing pusing. Aya dakuan sih itu tuh, dakuan sih. Sal. Asia kunahan sih. Ini teh si Faisal teh aing teh sia mulai ngomong pusing aing mah. Nah, ya tahu dong. Resep ada kita mau demi Allah resep. Gimana tuh? Sia kunyuk. Aing mah tas main, lain enak main. Yo, ini kan Mas. Aing mau minta bayaran. Udah rek ulin. Udah lama, udah. Cuci saya udah ngomong goblok. Aing mau dipusin ya mah. Aing teu ngomong teu naon kunyuk. Yo, ini tuh. Udah mah mau minta duit, duit. Mau minta bayaran. Udah mah yang dak. Aing. Anak Arab sia mari ngawadul teh. Apa Pak? Kurang mana? Sianya, mana si Faisal Yo, Si Faisal keur mandi cek aing. atuh antar kedai ku aing rusuh ya. hiap jeung urang. Yuk. Ayo, kan. Bangun cik. Tak stres ngobrol jeung si budak mah. Titik. Cuci gua tuh ya teh, aing punurin. Oh iya, mak kamu kuahnya. Bukan main sih. Hah? Nyawa terus. Punurin. Serius. Aisyah meroyok. Yo, da eureun di tukang tambahan. Si Maskur mere duit 5.000 ka aing teh. Suka teh si anjing elit manggung. Kalau kamu mau motor si anjing tuh itu aing ditinggalkeun mere 5.000. Sia deui cai ngomong. Sarwana anjing usah hubungan dia lanjut goblok. Mari siap kumaha budak. Kan tadi ge ngomong si Nur teh. Motorna kempes tas main dari sia disangka ke mana? Sia di sarwana. Wah, kok teh usah buleun nyebut teh. Cek kau aing sia dicabrek ku aing kunyuk teh. Sia mah royok goblok sia teh. Sia nu goblok kunyuk. Cabrek ku aing.